Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring heti rohati, pembimbing Leksam Bedas di SMP Negeri Tilu Cileunyi, baris medar dongeng sasakala situ bagendit anu tujuanna kangge nyumponan tantangan Leksam Bedas sasi September 2025. Situ bagendit teh rupina dongeng nu parantos terkenal sareng populer di masyarakat Jawa Barat anu versina sababaraha hiji. Salah sawiosna anu baris ku simkuring didongengkeun. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di hiji lembur aya randa beunghar, ceuk paribasana hartana lubak libuk, bro di juru bro di panto. Eta randa teh katelah Nyi Endit. Pangawakanana jangkung, awakna ngeusi, tapi sorana cempreng. Pedah we lamun nyarekan bujangna atawa barudak, sorana nepi ka katorekan. Rupana mah saperti urang lembur sejena nya jajar pasar siga nama. Batur salembur nama geus apal kana watek Nyi Endit. Medit Nyi Endit teh lain bae karasa ku bujang-bujang anu sok babantu di imahna, tapi oge ka batur-batur salemburna. Nyi Endit mah boga harta lubak libuk oge tara barang bere ka batur. Paparentah mah kumanehna teh cerewet, tapi lamun dina waktuna muruhan sok kaetang itungan. Kaasup lamun sok aya barudak atawa barang maen anu sok ka imahna menta kadaharan atawa naon, ku Nyi Endit mah sok langsung diusir, sok langsung dibuburak, titah balik ulah aya kadinya deui. Eta ge nyarekana teh lak-lak dasar. Katingal judesna jeung telengesna sarta meditna Nyi Endit. Nyi Endit siga pisan hirup nyorangan, tara daek campur jeung batur, sabab hartana sieun kasoro ku batur. Jadi nya manehna mah hirupna sorangan we tuh, tara daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, tara barang bere sorangan estuning ngumpulkeun harta sorangan. Goah-goah dikunci, duitna ditumpuk di handapkeun kasur, sarta perhiasanana anu disimpen dina lomari-lomari. Eta teh pasti ku Nyi Endit anu kariksa, tara ningali tatangga sabelah, batur salembur, dulur, estuning Nyi Endit mah hirup sorangan. Hiji poe kaburuanana aya nu ngalanto, aki-aki tengah tuh make bajuna kuleuheu, make awakna begeng bari geus bongkok, make dudukuy anu geus rawing tina samak, lengkahna dibarengan jeung iteuk. Eta aki-aki teu kanyahoan ti mana jolna, geus ngajengjen di hareupeun panto bari uluk salam. Assalamualaikum. Nu kagungan bumi aya linggih kitu, punten aki kumawantun, nyuhunkeun sangu sakedik mah manawi aya. Aki teh lapar. Aki-aki bari brek
manehna diuk dina emper teras imah Nyi Endit. Barang Nyi Endit ngadenge aya nu pupuntenan, bari rek mentas sangu, gancang bae mukakeun panto. Nyi Endit ngabedegak dina panto bari jeung tutunjuk. Pok kagorowok. Naon? Mentas sangu. Nah, kami boga dahareun gerek mere gitu. Kami mah moal mere. Boga dahareun ge usaha atuh, lain barang main. Ceuk Nyi Endit pohara ambekna kadatangan eta aki-aki teh. Lin bae tutunjuk ngusir, tapi bari jeung nyuntrungkeun aki-aki eta teh nepi ka aki-aki ti jongklok ti emper teras imah Nyi Endit. Kaditu Endit, kaditu montong cicing di dieu. Bari nitah badegana ngusir eta aki-aki teh. Eta aki-aki teh teu bisa kumaha. Bari leuleus ditungtun ku tukang kebon Nyi Endit, muru kaluar ti buruan imah Nyi Endit. Hatena pinuh ku kanyeri. Eta aki-aki teh teu apal leosna ka mana. Tinggal iteukna we nu masih nancep di buruan Nyi Endit. Nempo iteukna Nyi Endit katembong ambak deui. Ieu iteuk teu dibawa aya di dieu pokna teh. Ku Nyi Endit iteuk teh dicabut, arek dibalangkeun. Tapi aneh bin ajaib. Tina tapak iteuk anu ditancepkeun teh ngaburial cai tina jero taneuh. Beuki lila cai teh beuki gede. Nyi Endit pohara ruwaseunana ngageroan bujang-bujangna. Pang-pangna mah rek nitah nyocokan liang cai eta. Tapi liang caina teu bisa dicocokan. Malahan beuki lila cai teh kaluarna beuki gede teu bisa deui dicocokan. Nyi Endit gogorowokan kaditu kadieu. Tapi cai lain ngorotan. Beuki lila beuki gede. Imah Nyi Endit ngalelep kakeueum ku cai. Nyi Enditna tembong angkleung-angkleungan di tengah cai, bari keukeuh nanangkeup gemolan barang-barangna. Teu kungsi lila Nyi Endit teu tembong deui. Ngilu ti lelep ka jero cai. Eta cai anu terus ngagulidag beuki lila beuki luhur ngabalong deui nepi ka jadi situ. Eta situ nepi ka kiwari katelahna situ Bagendit. Pernahna di wewengkon Kabupaten Garut. Pina sakitu wae dongeng anu dipedar ku Sim Kuring, mugi janten manfaat. Hapunten sagala kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.